Jelas hari hukum yang pelaturan di dunia teh dabongan menang jelema bisa dipakai ucing-ucingan deui ku jelema bisa dibulat homo jelemana lamun geus ubud dunya bares geus teu nyaho kana kaakiratan geus teu nyaho kana pamulanganana geus dengan cikmu manusia leres Pak sanajan si lain ayeuna teu RT acan tah di mana salah mah tetap jadi eusi neraka dulu dah eta pangkat teu RT acan leres sarua jeung raja kumaha teh ulah di mana eta raja maot grapek layonna dagangkeun ka unga pasar aya nu meuli moal tah hargaan mana jeung bangke teri lauk nu pangleutikna dah hargaan keneh bangke teri naon atuh gunana wujud jelas di dunia mah hari hukum jeung pelaturan di dunia teh dabongan menang jelema bisa dipakai ucing-ucingan deui ku jelema bisa dibulat homo jelemana lamun geus ubud dunya bares geus teu nyaho kana kaakiratan geus teu nyaho kana pamulanganana geus dengan cikmu manusia leres Pak sanajan si lain ayeuna teu RT acan tah di mana salah mah tetap jadi eusi neraka dulu dah eta pangkat teu RT acan leres sarua jeung raja kumaha teh ulah di mana eta raja maot grapek layonna dagangkeun ka unga pasar aya nu meuli moal tah hargaan mana jeung bangke teri lauk nu pangleutikna dah hargaan keneh bangke teri naon atuh gunana wujud jelas di dunia mah hari hukum jeung pelaturan di dunia teh dabongan menang jelema bisa dipakai ucing-ucingan deui ku jelema bisa dibulat homo jelemana lamun geus ubud dunya bares geus teu nyaho kana kaakiratan geus teu nyaho kana pamulanganana geus dengan cikmu